Ayan euy. Kareng buka dua ya bendera teh euy. Lumayan ya. Di tempat celah euy jadi euy. Ada kulin kata si Abah. Sugan we aya opieun. Urang teh teu lah dengan rezeki mati mana we. Si Abah ka mana aja juga saya pikir di mana teh. Bah. Bah. Oh, si Abah ya. Nah, si Abah boga bendera kieu ya sadua-dua. Jigana lamun diterapkeun di imah di dieu bakal hade jigana mah. Cokot hiji ah. Alah, kemana iya sih mangkeluk teh ya? Bendera aya anu ngagonyur. Sah ieu teh cenah euy. Sok parupa wae aya teh. Aduh, lumayan ulin katen si Abah menang bendera bari nu bogana eueuh. Alhamdulillah ga. Meuli teu kabeuli. Usaha we lah. Ieu paingan bendera teh mangkeluk teh teu beja pisan. Nya kumaha? Naon aya Abah? Ieu teh padang ngawi teh karek nerapkeun ieu geus aya di dieu deui. Pan geus nang menta. Aya ngeunahna wae ieu teh. Ieu teh tuh menang mulas, menang ngalah, ieu teh menang meuli atuh ngamodal atuh. Lain masalah ngamodalna pan geus nang menta bieu. Masuk riweuh wae dieu. Main bawa wae atuh. Ieu teh aslina nu saha? Aya naon heula? Kunaon bim? Asa bingung jeung jelema pediet mah di penta bendera ge. Lamun di penta duit. Oh bim teh? Awas ya. Oh bim lain. Lain eta mah. Astagfirullahaladzim. Geus si Abah ngan ku dia di penta. Ajen pegat di duluran dia mah daripada kitu mah lah. Kapait-pait teuing jelema.